Faidah surat Al-Qadar tapi surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri ayat dina kitab Bajuri Hasyiah Takrib Juz Sani halaman 305. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu hiji faedah. Nukila tos ditukil ani Syekh Dairobi ti Syekh Dairobi annahu sanyanya kalakuan yusanu disunatkeun ayyaqra'a yen kudu macakeun jalma fi udunil mauludi dina kupingna orok anu neme dilahirkeun al yumna anu katuhu surata inna anzalnahu ta surat inna anzalnahu atanapi surat al-qadar li anna man karena sanyanya na jalma paala anu migawe eta jalma bihi kumacakeun surat al-qadar zalika kana telinga atanapi kupingna orok anu dilahirkeun lam yakdir mangka moal nakdirkeun sa Allahu Gusti Allah alaihi ka eta budak anu dilahirkeun zina kana zina tula umrihi salila umurna eta budak. Jadi simpulna disunatkeun pikeun jalma sabadana ngadanan sareng ngomatan di sabada orok anu dilahirkeun di adanan dina kuping anu katuhu di komatan dina kuping anu kenca teras weh eta jalma disunatkeun macakeun surat inna anzalnahu dugi karengse eta surat al-qadar dina kupingna orok anu dilahirkeun anu kenca anu katuhu. Hikmahna eta orok dibacakeun surat al-qadar dina telinga anu katuhu teh Allah moal nakdirkeun ka eta budak kana migawe jinah salila umurna. Lamun eta jalma eta orok nu karek dilahirkeun di adanan dina kuping nu katuhu di komatan dina kuping anu kenca teras dibacakeun surat al-qadar mangka insyaallah eta budak bakal disalametkeun atawa diraksa tina jinah tina saumur hirupna. Wallahu a'lam bishawab.